Setiap tetesan getih nu nyek celekatan nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelas getihna. Ieu getih sacek celek bae suara ya. Iyalah payah lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang guari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit pan bangunan nyokotan daging bae ulah neulekeun tunjuk aing atuh biasa bae. Aduh sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu ya oh mana coba si itu coba Ci pan situ mah duit loba ge teh coba si itu cet tuh malaikat itu tuh di itu masjid laporan ya Allah itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid cek Allah geus bukakeun lawang sorga dibuka lantaran geus dihampura dosa Masya Allah pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 jeung celengan berarti amun kuari datang ka lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berapa beli gitu embe Garut bude teh cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha 1 juta nah kabeli embe tisoka embe kacang nu leutik geus kuari mah lamun jadi tukang ojek ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro meunang 1 juta kadang-kadang babaturan mah nuhunnya sial da babaturan emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak naon direm gut karasa yang nyenud ka dieu atuh kang ojek teu bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sambarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae Jumat ulah ka mana
Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot poe Jumat yaum arfah lebaran haji jeung lebaran piti poe nu opat eta mah lain sambarang. Nah eta teh Sidina Umar teh di mana eta meunangna pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat nomor katilu teu meunang ka pasil kebenaga pasil lantaran sholat kene mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabe khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah sholat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh sholat pengertianana sholat geus lamun ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh. Mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanana geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanana ieu mah lain sah khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing ge garusak salat aing sia eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadakna nya da tekan budak geus tah. Cenah nu ngadengkeun atuh karasa ku sia berarti sia teh dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengkeun age teu meunang teu ngadengkeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa may yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala Jumatalah. Ndeu kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu fala Jumatalah. Teu boga Jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khatib buat berang lalagaan. Bila perlu main coklak di dieu. Ye. Atau khatib dah kudu duladeuleuh pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khatib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh ge dikarubah. Ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar. Iya bulan iya, numata 40 gaganti ta'zir. Nah iya ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati.
Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan. Aya salat nundutan. Imam geus azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya nama. Khusyuk jasa. Aju nu digigireun ngantep deui. Harum imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kakara kudang. Ya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan ada salat. Kumaha aing cek kira. Saya sih hade. Ya urang bae urang heula mimitian sing rapih. Teangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah. Salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel. Dibawa acak-acakan ku khotib-khotib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah teh narjamahkeun nu dibaca. Lain haju acak-acakan. Hayu tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah. Kagok aing ku suara sia. Aduh, Masya Allah. Nah, terjemahkan. Terus ayat terjemahkan. Wasiat terjemahkan. Ayat diterjemahkan mah. Pernah naon terjemahkan. Usikum. Iya ya bitaqwallah. Kula wasiat ka kaula jeung kamari kabeh takwa ka Allah. Sing hararade. Pernah naon tah. Beres Jumat. Imamna main catur. Pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia kita takwa turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener. Ulah main tunjuk khotib asal khotib bae. Nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alul khairal la'allakum pohara teh poe. Urang-urang kadinya da ka khotib. Waalaikumsalam. Jangan nonton TV. Aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ai ceramah mah kipudoli acak-acakan los utawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh ieu kudu bageus tepati ya Allah ya Rabbi karim. Karena perubahan-perubahannya nama daerah ya perubahan sih atau bencana. Kadangnya aku orang kutub berapa nih. Coba ge, jadi bayar ngomong kan. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti ganti soal sing hade. Geus hati-hati degekeun kurang. Perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke salat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah Jumatna sia eta cak Kangjeng Nabi sok dibaca kurang idza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah orang beungeut siang teu bujua. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tu urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar pada cacakallam ente ulah ngajablog
Wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan. Wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut, Pajubah, terus di Bandung sholat Jum'ah milu. Begitu sholat Jum'ah, waduh ngaco ya mah khutbah acak-acakan gitu. Langsung zohor. Nah zohoran sholat. Salametkeun sholat, waduh bahaya. Pernah deui di Bandung, dapat di Bandung ka dieu set Pajum'ah jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun nu ngaco di atuh lagi mah salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan bae tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun si gade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun sulusia poe sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa tak Sidina Umar orang minta tulungan Sidina Umar tulungannya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing hendak kumaha coba ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya terpercaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatatarra'un la'allahum yadurra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat tu baheula teh kitu teh heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ke Kangjeng Nabi Muhammad datang ke sabada Kangjeng Nabi Muhammad tadi kitukeun bae bakal
kayak dibere susah, dibere gering. Maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda. Urang nu nyaritakeun di zaman Belanda. Dongeng-dongeng bapak urang baheula, emak urang baheula. Ngeunahna cente lantaran eueuh roti. Boborosan kunyana dicabut geus maboros pare, geus maboros kalapa, boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung di teangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suweg dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan cak langeun aya tetanggana nu nurutan fajar suweg kunyana hareng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula. Jadi ngeunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabut dangdeur masyaallah sagede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar ente ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu masuk kadat duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh depan dari mimiti nu ngejah heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdidug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere ka belah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kege kaharti kakabehan nih kege kaharti kakabehan Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula mana kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jeung nya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli ngeunaheun biasa geus pokona mah kula mendek ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih sebelum ini keur carita perjalanan ieu cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deui ke 2 minggu datang deui wah gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantep jasa eta ngomong
Yang bisa ngazakat berarti yang sugih kan. Yang bisa ngazakat cenah kulit itu bisa ngazakat lain yang sugih teh ingkur yang bisa ngazakat yang nyaho ibadah zakat. Sia ngomong pinteran teh tah. Berarti yang sugih ya. Ada agen lagi cenah kudu maju. Guys, sebulan sekali datang, sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah. Nuka hiji maju, nuka dua maju, blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Ligo begal, kiai hampura tuh bisa kadieu bulan-bulan kemarin mah. Ku ada sibuk masalah sih. Ieu mah doa geus kiai set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang. Assalamualaikum salam. Aduh kiai kula kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya nah tuh gak masalah. Beli mobil plang nggak teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam. Sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah sholat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berat ke dunia tuh ngaranna plak datang deui kiai mangga Waalaikumsalam Waalaikumsalam lu kiai benaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sakitu mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kiai sok didongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang bara tahun 10 tahun gula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing mah pake kokoset bae tuh Gus ya. Teu meunang teh kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu mah keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut KS tadi mah Mitoha doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui masuk ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun maju na teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah punyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia Masya Allah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senam susah deui datang deui senang deui terang senang pohara jasa senang kadeleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu. Nah mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu.
ikir jaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana anu diberenya susahnya gering ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana berak anak ngajauhan geus eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu matak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang keur kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah maula ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dia ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabel itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tak eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya na sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigoyah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia de kumaha dek kumaha coba baheula turun nabi ku ari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang grup nunggus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu aya ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali
kuari ke aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik, sa pabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula ke dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung kan itu. Terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai je bang di urang kumaha pasarkan ku hari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta ku hari mah teu menang 500 acat ya keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tanya hongkak ekonomi ke politik tanya santri mah sebabnya nama jadi wali kabeh menanya wali santri ya tuh tenang banget ngitung bae cenah geus payah balik Assalamualaikum seuseuh ya padahal makolot-makolang duh anak aing geus datang deui bae bah 2 poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh kalau ada aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susul bawa ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya teh loba geus cenah mah geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu. Atuh mani nyana. Salat berjamaah, pondok ngaca Quran tadarus. Allahu lazim bak dak masak. Beres, meuli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing. Pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge. Ngek. Geus teu nyawana naon ya. Dagang dangdeurnya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek geta pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae ngere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun pembacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa haju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu gojro
tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk. Oh, set 5.000. Cek yang nanti nggak daguan ngodok kantong mangel. Ya 5.000 doang. Dari sakit mere-mere kan. Masya Allah, mantak kula inget baik, kula mau lebih jaken jelemana. Waktu kula keur mondok, aya seorang pengusaha sok mere ka kula. Nah, dek kapanggih. Aya deui urang di nu sok mere. Tek datang ka kula inget baik. Kula geus marah naon. Kula sok dihadiahan bae ku kula bu, aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha. Tah, tuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya. Akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta tah mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya lah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustadz atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cak pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang kunaon gitu? Ulah kali. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah kali ke sorga kan? Ji naon heula, tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha. tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun saha aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad tuh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu saya hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu teh henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya siapa pernah teu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah wau henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu wow pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wat bero jeung penderitaan gering timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam gering jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya
bahaya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nangis aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana geringnya nana ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees geus sakjana teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan saga bohong boro-boro paku urang ka Sura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti apa ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah aya orang hideungan kudu mayar ya mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu gara itu aya penyakit itu bener teh eta mah ngabohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmur-makmurna masyaallah kohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dengan boga anak hiji 2 ku 5 mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ibu pohara jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge
lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen ge eueun tegas ya kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu haik para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nih kan kudu ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa syarra urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi adatud dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula nangis kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya nangis pakunu ada ma antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatakeun baghtatan awas teh mun ngeri urang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70
astagfirullahalazim wa atubu ilaih atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting teh kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wa li walidayya la sabil qul ajibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah buat hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas ge oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya na mangke ku Amerika ge moal ditembak moal nya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakeun hok peluru aing ka sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia namanya sepira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mantak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur maros percis okos mega bae lempang gunung ge engke bae lempang tiup ku balikat isapet rat ha lelempangan ka kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama
kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh wae kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah raja Yaman, raja Indonesia, udang. Ngaku sih jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang. Cak Prabowo hirup kene we can nyaho. Bawa jadi henteu. Itu bayar turun geus. Coba Soekarno. Udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto. Udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cak Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup. Giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana. Kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup ngun ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di ditu boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Yelah. Nundek dicaritakeun ngarangsung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang malaikat Jibril Mikail di belah katuhu Jibril Mikail Israfil belah kenca Kangjeng Nabi dihareup plak kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum. Tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masya Allah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabeh ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae.
panjelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja kabelah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tok Jogja deui isi jalan lu mana dekat Surabaya teu nyaho nanya atawa nyana nanya ba ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti tah kula teh hayang kawin hayu hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya mah ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak muncak bapak 4 kula 4 muncak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mantak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo modelan saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya tiup hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang tuh hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go Bari bah, ya mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit dah mio. Oh sia dibanding mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Menang meureunanan setengah bulan bah. Pang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali padahal mah nanya nyaun jan umang meulikeun ge abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun. Kumaha ditanya tuh urang ku Gusti Allah, nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu menang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah.
menang kos itu jangan sadaya-daya Gusti Gusti Maha Uninga. Nah iya bakal ditanya orang kabeh ditanya orang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae orang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum orang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima karena Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saya hirup beye aing mah lain aja rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikan amanah Rasul zaman sia abdi harita teh gitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mui mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saharita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup teh kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui wah itu beres ya aduh Masya Allah lah ia bakal caritakanlah secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi nya atau henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi tuh wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek
milunya dan digawe jeung cek tapi kan nyana kelantaran aya imanan tetap dikeluarkan untung kan no iya walalas alannal ladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atau henteu ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame walanas alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampekeun apa henteu Masya Allah badahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin teu gaib nyaho ngan endek hayang nyaho coba datang ka mana bari dek ditaubeh di memeleh di jejeleh aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim Allah jaritakeun neunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu kunaon sia dititipan emang teu nyampekeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyaho nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tina pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho aju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kebelah dia ya sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ke di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat da salat tah bareng sa pabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuat wa ma kunna ghaibin nu gaib
ngomong naon sia jaya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke pabrik malah jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh 24 kamana sih ya ayo sih ya jauh apapun lah goibin waduh goib jago siapa mah dek nyarekan supaya kadangnya kuban sojen tinggal babaturan-babaturannya nah waduh si itu dicarekan wah itu aja dicarekan oh 24 kamana ya ini 24 kamana nah kabeh bakal ditanya pala nakussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna goibin tanya hiji-hiji bari Allah ya oh lu goib bagus ya Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang aliso li sohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskan Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye
qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung celi lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah melotot pegahan engkos kol budaya we kieu tinggal Nyi Hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae lanang eta melotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae meuh ya jadi teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tuh lagi hampura tang geus rada deres sakitu mah kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh mah atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge ditimbang beuratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaran Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhana pake ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulangan besi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulangan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh kitu nya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heuleun ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haq
faulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu. Maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah.